Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji sinten syukur rahayu ora sangekeun kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur. Shalawat sinten salam mugi tetep dilimpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna turui ka urang sadayana salaku umat duikeun ka akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana, dina danget ieu simkuring bade ngaduikeun biantara ngeunaan panyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Naon anu disebut narkotika teh? Narkotika lamun di dunia medis mah disebut obat bius atau penenang pasien anu rek dioperasi. Narkotika teh mangrupakeun zat adiktif anu matak ngabahayakeun jeung ngajieun kacanduan pikeun anu ngagunakeunana. Salian ti eta, narkotika oge ngajieun karusakan otak motorik jeung saraf motorik. Lamun terus-terusan dikonsumsi bakal nyebabkeun kageloan atawa anu leuwih parah-parah nama nyaeta kamatian. Tapi hadirin sadayana, lamun zaman kiwari mah loba pamuda-pamudi teh ngagunakeun narkotika ngan seukur jang gagayaan hungkul. Bari jeung teu apal bahayana narkotika anu matak ngabahayakeun kana nyawa jeung diri urang. Hadirin sadayana, jelema anu ngagunakeun atau ngedarkeun narkotika lamun terus-terusan atau lamun kapanggih ku polisi, manehna bakal langsung digarebeg terus diasupkeun ka penjara tanpa hiji syarat. Manehna oge bakal dipika asing ku masyarakat moal meunang pagawean jeung anu sajabana. Tah, kulantaran kitu hadirin sadayana, nu matak urang ulah tong sok daek ngadeuketan saeutik-eutik oge ka nu ngaranna narkotika atau zat adiktif nu lainna. Anu matak ngabahayakeun, ngajieun kacanduan jeung ngarusak masa depan urang sadayana. Kulantaran kitu hadirin sadayana, mumpung urang ora keneh, mumpung urang sakola keneh, hayu urang diajar cing bener-bener sangkan jadi manfaat jeung teu kajerumus ka nu ngaranna narkotika atau zat adiktif nu lainna. Hadirin sadayana, sakitu anu kapihatur ku simkuring hapunten bilih aya kapatan dina cariosan anu teu merenah kanu manah. Moga-moga sinjanten manfaat khususna kanggo simkuring, umumna kanggo hadirin sadayana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.